pas ke bulan puasa kamari mah inung urang ngadadak resep Afgan. Afgan penyanyi teh lain Jan. Lain eta Afgan magrib teh ami. Adan atuh eta mah Jan. Pak, bener tuh ngorong kucingir batal tuh puasana. Mang Junat mah batal kereta oge orang-orang kucingir dicarekan. Oh gitu, untung atuh Pak euy. Untung naon Rich? Ya untung teu kucingir da ku curug ngorongna. Bener Rich, jurang oge da ku curug kucingir mah bisan batal. Dok, kumaha ayeuna puasa teh bocor deui teh? Henteu mang ayeuna mah. Tah kudu kitu atuh dok, kudu kuat nahan lapar. Mohon mang tadi lohor anu bocorna tos ditambal ku abi. Kusam goreng sapiring jadi we teu bocor. Sae. Ul, godin baik kurang traktir. Malah teng lebat. Soalnya mana mang Ul, Lain orang soalin teng, tapi orang mau nyanyakeun perjuangan indung urang. Anu geus susah payah ngurangkeun urang sahur, geus nyiapkeun dahar kajang keluarga. Tapi ujung-ujungna naon? Godin jeung mana tengah poe mikir. Teng, mana puasa pernah bocor can? Pernah bah. Loh, seberapa kali? Aya kana opat mah bah. Opat naon? 4 poe. Jir, pedah naon mana eta bocor? Lagi bah. Mah nyala laki aya wae maneh mah ah. Bah, si abah mah teu percaya nu urang mah beda artina bah. Naon kitu artina nu maneh? Males bah. Astagfirullah. Ulah diturutan. Cek Mang Junat mah orang oge ngorong kucingir. Dia gitu ya. Henteu mang ayeuna mah. Jika soal henteu mang. Sekali dong. Henteu mang ayeuna mah. Tah, kudu kitu atuh, Dok. Kelak euy non, tah kudu kitu atuh kudu kuat nahan lapar. Moal teh ngalap. Kelak naon aing teh?